Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soli sareng solihah. Kumaha kabarna? Pamudah-mudahan ananda soli sareng solihah aya dina kaayaan sehat walafiat. Sehat jasmanina, tur sehat rohanina. Amin. Dinten ayeuna pangajaran bahasa Sunda perkara kulawarga abdi atau keluarga saya. Mangga dibuka bukuna di halaman 31 perkara nitenan poto kulawarga. Nah, di buku bahasa Sundana di halaman 31 nyaeta tempelkeun foto kulawarga hidup di dieu. Di situ kita disuruh menempelkan foto keluarga kita di bukunya. Nah, kalau punya berarti silahkan ditempelkan ya foto keluarganya. Santos ditempelkan foto kulawargana, ayeuna urang ngalampukepan kalimah sabari nitenan foto nu tos ditempelkeun. Aya 4 pananya di handap ieu. Pananya nu kahiji, pun Bapak namina, siapa nama Bapak kalian? Ustazah contohnya nami Bapak Ustazah nyaeta Abdullah. Ayeuna pananya nu kadua, pun biang namina, biang itu sama kayak nama ibu, nama bunda, nama mama boleh. Pun biang Ustazah namina Ibu Rodiah. Ayeuna nu katiluna, pun adik namina, siapa nama adik kalian? Yang punya adik ditulis nama adiknya. Ustazah nggak punya adik, jadi Ustazah nggak nulis nama adiknya. Ayeuna pananya nu kaopat nyaeta pun lanceuk namina. Lanceuk itu kakak, mau kakak laki-laki, mau kakak perempuan. Yang punya kakak dua-duanya boleh ditulis dua-duanya, yang punya perempuan tulis perempuan, yang punya laki-laki tulis laki-laki. Ngerjakeuna sasarengan sareng bapak sareng biangnya supaya tiasa dibantosan. Nah, nu bieu nyaeta urang sadaya tos ngawanohkeun kulawarga abdi. Aya bapa, aya biang, aya adi, aya lanceuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna perkara kulawarga abdi, terus tadi nempelkeun foto, terus ngalengkepan kalimah, ngawanohkeun kulawarga abdi tos rengse. Mudah-mudahan nu ku Ustazah tos disampaikan bieu aya manfaatna kangge ananda soli sareng solihah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.